sih. Aina ayah. Oh ayah kayak orang sauran. Ai itu mau nyamper. Nyai hayu ang among. Kayu. Ma, daripada amang salahnya. Ya, Dek. Nyai gaduh teh HP kieu. Teu, nah teh gaduh lain meser. Da kumaha atuh aya teh gaduh acis. Udah siapa beja? Kumaha atuh? Kau enggak boleh. Ai tadi kumaha ku babaturan? Itu mah di bibita meuli HP. Kumaha atunya ada teh gaduh acis kan ge sebagai gaduh acisnya. Da mau yang HP aing mah bebeja ka Abah. Abah kan kumaha atuh da hoyong HP. Maafkanlah bila hati. Kang na kumaha atuh si aya teh ukeun wae HP. Kayak tuang yang kawan itu. Yang aya naon campur? Eta kumaha anak aing. Atuh mau bibita wae anak urang. Heuh da sia wae jawaban teu boga. Bang. Ya naon? Bilang 500. Alhamdulillah kabar oke ieu jeung budak. Aing ieu HP nu bisa wayang ku aing. Nuhun Abah. Mang Wahid, Bulan, abi bade nanya. Karena kan ada Ampun aja Siti, ampun aja. Ampun Nyai. Sing hade lampah dina tetangga, margi nalika urang keur aya dina kaayaan susah, tetangga teh nu munggara nyamperkeun tulung. Kabersamaan teh penting, sanes ukur pikeun mihara silaturahmi. Tapi kedah mampu ngahasilkeun hiji hal anu langkung hade. Sanaos urang beda-beda, buah tina sisi ekonomi atanapis dina sagala rupa hal. Saatas kajantanan eta, dua kulawarga eta hirup bahagia sareng silih sauyunan.